Warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi rabbi. Mudina ye saat urang sahara tiasa riung mungpurung deui kalawan mawa kasalametan serta dijero syukur kadat anjeunna. Samuga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang sahara ieu ditampi kalawan karidhoanna serta dibalas kalawan pembalasan anu leuwih sampurna tibatan amal perbuatan urang sahara anu balukarna husnul khotimah. Nu sabaraha kemis ka tukang dugi ka ayeuna nyaeta netelakeun soal munajatna Ibnu Athaillah sabagi pangarang ye kitab Al-Hikam keur nalikana anjeunna unyukan ka Gusti Nu Maha Suci kalawan mempertunjukkeun basa-basa atawa sinir-sinir anu sangat luhur atau anu sangat bilagah anu sangat suker bisa dipikir lamun lain ku ahli jelema mikir kana kaluhuran eta carios sab anjeunna tangtu karena kasampurnaan iman anjeunna sehingga dina sagala unjukan tadi henteu wantun terus terang tapi sadayana make sinir-sinir anu alus make basa-basa anu hade anu eta basa jeung siniran teh nu ngandung harti yen sagala permohonan anjeunna ka pangeran teh henteu sacepri urang ayeuna abdi Gusti nyungkeun duit abdi Gusti nyungkeun beas teh kitu sanajan bener tujuanna mah kitu ngan dina cara ngatur basana teh kitu sangat diatur ku basa-basa anu sangat luhur sabab anjeunna geus terang yen Gusti Nu Maha Suci sifat anu ngabogaan sifat alimun khabir anu uninga kana sagala perkara dimulai lahirna sampai batina mangka basa tadi sangat diatur kalawan basa anu sabilagah-bilagahna basa anu saalus-alusna basa nyata sabahagianana nu ayeuna geus nepi kana munajat bagian kaopat di antara munajat nu kahiji anjeunna unyukan kieu dina unyukan anu pertama anjeunna kieu Ilahi anal fakiru fi ginaya pakai pala aku nu fakiron fi fakri tadina waktuna ngadawuhkeun kitu teh dina manah anjeunna leuwih teu heula nangtung nia dawuhan Gusti Nu Maha Suci ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah kudu pada ngadarunga maraneh kabeh ka pangeran maraneh kabeh tadarruan dengan kalawan make sifat tadarru jeung make sifat khufyah nu disebutkeun tadarru eta teh pagawean hate dina manahna sakabeh jalma-jalma anu geus pinuh iman ka pangeran dipinuhan ku hate tadarru nu disebutkeun tadarru nyaeta opat pekerjaan hiji nangtung dina goyatut tazallul sangat banget ngarasa hina kadua nangtung dina goyatul iftikor sangat ngarasa butuh ku datangna kurnia pangeran karena ngilikan tina sifat jamaana anjeunna katilu nu disebutkeun tadarru ngabogaan sifat hate anu nangtung dina goyatul iddiror merasa terdesak anu luar biasa sehingga lamun cek perasaan lamun teu ditulungan ku anjeunna saha deui nu baris nulungan eta cek dina perasaan manahna nomor kaopat nu disebutkeun tadarru nyaeta goyatul ingkisar bakating rasa geus rieuk ragap teu aya henteu harta teu harti teu kabisa teu pangawasa teu ilmu teu panemu malah usik malik ge kabeh ku Gusti Nu Maha Suci sange nimulkeun hiji perasaan anu goyatul ingkisar Ngerti ngerasa hancur diri
nepi ka ngarasa leungit diri ku sabab teu ngabogaan rasa naon-naon. Opat perkara pokok disebutkeun tadoru. Keur kitu ditambahan deui dina rasa manah anjeunna ku sifat khauf. Sangat nikasieun. Sieun anjeunna ngahukum Gusti Nu Maha Suci ka anjeunna kalawan keadilanana. Atawa inget kana kawasana pangeran rek netepkeun atawa rek nyabut naon bae sagala perkara kalawan gampang. Kusabab kagampanganana wewenang pangeran jeung kakawasaan pangeran sehingga penuh rasa risi dina manahna sok sieun dicabut imana, sok sieun teu meunang pangampura jeung sangat ngaharap deui hayangna meunang pitulung, hayangna meunang karido. Baru anjeunna nyarios kalawan basa anu alus. Ilahi ana pakiru fi ginaya, pakai pala aku nu pakiron pi pakri. He Gusti pangaran jisim abdi teh hiji abdi Gusti nu kacida pisan pakirna. Pi ginaya dina sagala kabeungharan abdi. Nu maksudna sagala kabeungharan abdi nu aya di abdi moal jadi beunghar ka abdi sabab geus leuwih teu heula Gusti nutupan ka abdi ku kapakiran. Kae pala aku nu pakiron pi pakri. Rek kumaha pi bisa nana kapakiran abdi bisa nutupan kana kapakiran abdi. Rek kumaha pi bisa pi beungheuranana abdi lamun kapakiran abdi geus diteuneun di awak abdi Gusti. Moal bisa jadi beunghar. Nu dikarepkeun ku anjeunna beunghar geus pumpit sagala jasad jeung rohna katut sagala sandang panganna tapi sagala kacukupan sandang pangan rezeki jeung rupa ieu kabeh teu jadi sabab kabeungharan kana dirina sabab kabeh masih ngabutuhkeun kana datangna pertulungan ilahi. Ngan batur mah alus basana ilahi ana pakiru pi ginaya pakai pala aku nu pakiron pi pakri. He pangaran abdi, jisim abdi hiji jalma nu pakir, padahal abdi geus didamel ku Gusti teh sacukup-cukupna nikmat ti miti jasad nepi ka roh. Tapi sagala kacukupan kabeungharan roh jeung jasad tadi teu matak nyukupkeun atawa teu matak ngaleungitkeun kana kabutuh abdi. Malah ku tambahna jasad jeung roh beuki tambah butuhna kana pitulung. Beuki tambah pitulungna kana kurnia. Beuki tambah butuhna kana pangampura. Beuki tambah butuhna ku kariduanana. Tak kusab ayeuna sagala kabeungharan abdi geus ditutupan ku kapakiran abdi, kabeungharan abdi teh jadi sabab beungharna. Tetapi abdi teh butuh ku kurnia Gusti mah. Ta eta basa batur teh kacida alusna. Beda jeung urang. Ai urang mah pedah boga jasad jeung roh katut hakaneun jeung pakieun. Ieu teh hiji kajadian kabeungharan. Tapi sagala kabeungharan dipasikeun ku pangeran ka diri urang teh, urang mah teu mikabutuh deui ka pangeran, saengga jadi sabab pohonna. Ieu barbedaanana. Malah di aku sagala kabeungharan diri nu sakumpit ieu teu boga rasa-rasa acan ieu teh didamel ku pangeran jeung didamelna kabeh aya di jero kakurangan. Malah di aku asa jadi pribadi. Jeung teu ngabutuhkeun diri kana datangna pitulung pangeran. Malah teu inget acan ka pangeran, kitu adatna manusia. Pakusab eta sakabeh jalma-jalma nu geus ma'rifat ka pangeran. Sarata luhur ma'rifatna. Sagala kabeungharan anu aya di dirina. Boh berupa jasad atawa roh atawa sabab-sabab nu dipigawe ku roh jeung jasad berupa amal perbuatan iman atau amal soleh teu dianggap ku dirina yen eta teh hiji kabeungharan. Sabab sajan urang geus bisa nyin iman jeung amal soleh masih ngabutuhkeun keneh kana panarimaan ti Gusti Nu Maha Suci. Nu matak kulobana iman jeung amal soleh teh teu jadi sabab kabeungharan kana dirina. Sabab bisana manfaat jeung berguna si iman jeung amal soleh katut sagemblengna
kabeh tergantung atau ditawakufkeun kana kamurah asihan kurnia panarima anjeunna. Anu matak anjeunna unyukan ilahi ana pakiru pi ginaya. Pakai pala aku nu pakiran pi pakri. Rek kumaha pi beunghareunana abdi. Sanggeusna ditutupan abdi ku kapakiran. Lamun mah ayeuna Gusti nutupanana lain ku kapakiran, tangtu baris dari beunghar. Tapi sabab tutup-tutup kabeungharan ti pangeran teh leuwih ti heula di urang diteuneun kapakiran. Nu matak tetep butuh deui. Sanajan ayeuna jelema ngaku seorang yang terkaya, malah menjadi seorang importir, menjadi seorang eksportir, menjadi seorang yang paling terkaya di segala perkara. Tah sagala kekayaan tadi teh teu matak jugemakeun kan dirina, malah samimkin tambah kekayaan, samimkin tambah loba pangabutuhna. Ngan salah mentana pangabutuh lain ka Allah. Tapi ayeuna rek menta mahi kana loba. Murukan mahi aya dina loba. Ai batur mah menta mahi teh ka pangeran. Ai urang mah menta mahi teh kana loba. Saperak mah Gusti teh cekap, upami 100 perak mah. 100 perak mah teh cekap, upami 1000 mah. 1000 mah teh cekap Gusti upami 1 juta mah. 1 juta ge teh cekap keneh mun 1 miliar mah. 1 miliar mah teh cekap keneh mun 10 miliar mah. Jadi unggal-unggal jelema menta nakamahian kana jumlah benda. Anu tetela geus diteuneun dina benda teh kapakiran. Butuh deui. Samimkin tambah kekayaan, samimkin tambah menta orang yang bekerja. Lamun boga sawah 10 hektar, mimitina mah lamun boga sawah 10 bata mah kusorangan ge anggeus. Tapi antan boga 1 hektar ayeuna butuhna beuki gede. Kudu butuh 30 jelema keur maculna. Encan keur nganglerna, encan keur nyilepna, encan keur tanurna, encan keur binihna, encan keur nyanyianana. Mun 1000 hektar mah menta jumlah jelema ribuan manusia, bertambah kekayaan, bertambah pangabutuh. Nu matak rek kumaha hapi bisa eunaan nutupan. Rek kumaha jadina kabeungharan. Da puguh urang geus ditutupan ku sifat kapakiran tadi. Kajaba lamun urang ayeuna, urang pribadi teh geus ditutupan ku kabeungharan Allah. Eta mah leungit sagala pangabutuh kanu sajana. Nu matak diterangkeun ku hadis rasa gina bikasrotil irdi walakin gina nafsi. Nu beunghar lain loba kakayaanana, tapi nu beunghar jelema nu sugih ati ku Gusti. Lamun Gusti geus nutupan ku kabeungharan anjeunna teu rek mikabutuh kanu sajana, memang eta mah moal karep deui kanu sajana. Sabab tiap-tiap karep kanu sajana berarti kapakiran. Anu matak samimkin jelema luhur pangkat, samimkin tambah pakir. Samimkin jelema tambah kekayaan, samimkin tambah pakir. Samimkin jelema gede imah, samimkin tambah pakir. Biarna jelema hayang gede imah supaya lega. Ngurukan kalegaan tadi rek jadi salase kana kalagaanana. Padahal lega tadi teh pakir deui. Butuh ku lomari, butuh ku kursi, butuh ku radio, butuh ku televisi, atuh heureun deui. Teu aya legana. Nu matak ayeuna moadaikeun beunghar urang sapanjang ku pangeran urang ditutupan ku kapakiran. Pakir deui we, eueuh deui. Malah koe kamari tah jeung sadare koko teh urang Jepang ngadongeng tidak suah ieu. Kalau saudara koko menghitung atau sekolah-sekolah, angka 0 ini satu angka yang paling terendah dipandangnya. Tapi kalau Bapak tidak demikian. Angka 0 ini bukan satu angka penutupan, tapi angka perantara. 0 ini mungkin ada 0 maju dan ada 0 mundur. Kalau di atas 0 tadi ada nomor 1 atau ada angka 1, angka 2 sampai miliaran. Di bawah 0 pun ada juga yang sama jumlahnya dengan angka yang maju. Atau dibasakeun negatif jeung positif. Positif angka maju dari 0 maju ke 1 sampai miliar. Lamun negatif
Dari 0 turun sampai miliaran kurang lagi. Ayeuna urang mula-mula 0. Hirup teh eueuh kasusah, eueuh kabingung. Aya we ayeuna kasusah urang teh. Maka hayang dahar. Sapoe teh beak 3 kilo atuh ngabuduhkeun duit 3 kali 80. Ditambah keur deungeuna kurang lebih 200. Jadi rata-rata tiap poe kudu boga duit 500. Jelema ayeuna mencari sampai dapat uang yang 500 sugema. Padahal duit 500 dipake sugema teh baris beak dek dipake nyumponan kasusah nu geus kaliwat. Aya menang teh supaya kana hutang beak deui eueuh deui. Sabab dia atas 0 positif ada 0 negatifnya. Anu matak ayeuna kurang deui urang teh. Allah kurang ka mah aya gada gidik meuli artos plan sabaraha 1000. Kenaon gaduh hutang menang 1000 alhamdulillah jodoh nagih pros eueuh deui nu 1000 sabab ieu teh ku kapakiran lain ku kabeungharan. Sampai dimanapun juga manusia tidak akan berhenti. Nu matak ayeuna tidak ada satu pengajaran yang lebih baik bagi kita manusia untuk mencari kepuasan, untuk mencari kasugemaan, hanya satu-satunya ialah agama Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap manusia di seluruh dunia bermacam-macam daya, bermacam-macam ikhtiar maupun pencaharian kepada harta benda atau kepangkatan, kepada alat senjata yang modern. Maksudnya rek ngaleungitkeun katidakpuasan, hayang puas tapi tidak menjadi puas. Malah bertambah tidak puas. Samimkin tambah banyak, samimkin tambah tidak puas. Samimkin tambah banyak, samimkin tambah banyak kekurangan. Tapi lamun jelema boga iman jeung amal soleh tidak demikian. Sabab dipasiana ku Gusti Nu Maha Suci lain barang anu kurang, lain barang anu pakir, tapi barang anu beunghar. Nyaeta kurnia. Mun geus ditutupan ku kurnia kabeungharan Allah, rek naon deui make ngabutuh kanu sejana, da kuring mah boga pangeran anu sugih mukti taya tanding, nu gagah perkosa teh aya hingga, anu sacidu metu sakecap nyata, murah asih ka abdina di mana wae ngabarengan, lamun maneh kurang pok ngomong di mana wae kowe ngibere, teu ridu mawa teu ridu ngajingjing, teu perlu bujang teu perlu lanjang. Nah, da geus dibawa kabeh. Nu matak ayeuna gampang keneh wawuh jeung jelema nu nyieun emas tibatan mawa emasna. Lamun urang mawa emas 10 kilo berat tidu jeung sieun anu maling. Tapi lamun urang ayeuna wawuh dibawa nu tukang nyieun emas. Di mana butuh menta. Abdi butuh ku emas kurang 1 kilo harita we jadi. Desieun anu maling teu ridu mawa. Lamun urang geus wawuh jeung pangeran, sarta urang geus marifat ka pangeran, sarua jeung mawa urang jeung tukang nyieun emas di mana wae jadi. Enteng mana? Tangtu we, lamun urang ayeuna sagala kapakiran urang geus ditutupan ku kabeungharan pangeran. Bener kapakiran urang bae seungit. Tapi lamun kapakiran urang geus leuwih teu heula, ditutupan kabeungharan urang ku pakir tadi, jadi samimkin loba, samimkin tambah pakir. Ayeuna ulang loh, abdi kan nuju beunghar ku pakaian salomari. Dikira eta pakaian moal diseuseuh. Dikira eta pakaian moal dijaga. Malah kadang-kadang ku sabelwada pakaian unggal make bingung mana anu geus dipake. Ieu asa salah, ieu asa salah. Ieu asa pangpantesna di tengah jalan kaduhung make ieu. Ieu adat manusia demikian. Anu matak ayeuna urang teh sagala kabeungharan nu aya di urang moal jadi sabab beunghar, sabab leuwih teh heula kabeungharan tadi geus ditutup ku kapakiran. Tetep bae jadi pakir jadi butuh, teh jadi sabab kasugemaan. Tanu matak jelema-jelema anu keur sabak, jelema-jelema anu keur lumpat balap, keur neangan kajat mikaan diri, kabeh pada lumpat ka pangeran.
sabengan didinya wungkul hiji-hijina dat nu bisa nutup segala kapakiran ku kabeungaran pangeran. Eta dina nu pertama. Nu kadua munajat ilahi ana jahilu fi ilmi kapa pakai pala aku nu jahilan jahula fi jahli. Pan ai urang mah kieu abdi Gusti teh jami bodoh muga Gusti masihan ilmu ka jisim abdi keur bakti ka Gusti tabaturun teh kitu basana teh pada ayeuna mah kitu keneh ngan dia bahasa permintaan teh kitu ilahi he pangeran abdi ana jahilu abdi teh hiji abdi Gusti nu kacida bodona pi ilmi dina ilmu abdi pakal pala aku nu jahilan jahula pi jahli rek kumaha pi bisaeunana leungit kabodohan abdi lamun abdi ditutupan ku bodoh ti Gusti aduh mah pinter-pinter Allah dokter pinter ya da kapinteranna ditutup ku kabodohan pinterna teh karek bisa nyeun resep tapi intenya hakikatna ieu resep teh benerkah manfaat atau tidak tetep bae bodoh keneh atawa ayeuna sararea bisa ngaji sagala kabisaan ngaji urang teh teu bisa ngabukakeun kana kapinteran teu bisa minterkeun kana kabodohan jasad urang sab jasad urang mah geus ditutup ku kabodohan kajenting urang pinter dan nu pinter mah lain jasadna tapi rohna tuluy ayeuna kapinteran rek ditepakeun kana jasadna teu bisa tetep bae bodoh teu nyaho dina naon nu matak ayeuna nalikana urang boga ilmu ayeuna jang cur pertentang nyaritakeun hadis Quran ya baru menceritakan hukum tapi dalam hakikatnya perkara yang diharamkan yang dihalalkan masih belum mengetahui memerlukan lagi penyelidikan dan kurnia daripada Tuhan naon sabenerna pang diharamkeun teh naon sabenerna pang dihalalkeun beda jeung Allah Gusti nu Maha Suci mah berani mengharamkan kepada satu perkara tahu di atas hukumnya dan tahu di atas hakikat dan akibat perkara yang diharamkan itu nya disebutna ayeuna yakin taker urang ge baris dibere nepi ka pangkat kitu lamun urang ayeuna jadi jelema salikin daek nyukcuk galur mapae sungapan siga zaman Nabi Isra ku Isra na Nabi saerna Nabi salikna Nabi di Masjid ka Masjid Aqsa tadi dinya mah ti hukum nepi ka buktina hukum kauningan Rasulullah pernah di perjalanan mendakan hiji jama nu keur ngaguntingan letahna ditaros ka anjeunna he mae Jibril eta teh jelema naon eta teh contona umat anjeun anu hirupna sok resep ngupat teh salji ngaguntingan engkena teh mendakan deui anjeunna hiji lalaki nu keur teu tileuman dina sagala getih bari timulan ku batu tuluy batu di hakanan itu saja mana buat aneh gitu eta teh contona umat Gusti nu hirupna sok resep ngadahar barang riba sabenerna mah cek mana nama duit kejo jeung pakaian tapi sabenerna mah ngahakan darah orang lain jadi jelema tukang ngagencet tukang memeres tukang rentenir soal jeung ngahakanan daging orang lain soal jeung ngahakanan getih orang lain jadi memeres darah disebutna atau lentah darat tangke mah baris bukti teteh oh patut atuh ku pangeran diharamkeun geuningan sabenerna mah engkena teh beut kieu ieu nah apa dikira jelema ngadahar getih baris salamet nah apa dikira getih ngadahar getih jelema baris unggul tidak bisa tentu akan bahaya besar sabab dari darah inilah banyak darah yang kotor daripada banyak darah yang sehat mangkanya Gusti Nu Maha Suci ngadawuhkeun yamhullahu riba wa yurbis shadaqat barang riba tidak akan bermanfaat atau kurang berkah selain daripada nanti di neraka di akhirat akan dimasukkan kepada neraka juga harta bandanya tidak bermanfaat begitu berkah nu matak urang ayeuna rezeki teh teu mahi-mahi teu jadi berkah sabab harta banda urang walaupun secara tidak langsung mengambil barang orang lain tapi karena percampuran pergaulan hidup tidak terbatas sehingga urang resep makan barang riba mangka enak barang hakan batasna sebeukna
Segala di dahar eta beuteung ngarangah we da teu berkah. Loba itu teu mahi da teu berkah. Nu papanggih kurang deui, aus deui. Naon sabab aya geus dihilangkeun berkah tina akibat barang anu haram. Anu matak ayeuna dunya dimanapun juga tidak akan membawa kecukupan dan kamahian walaupun taktik dan sikap sampai dimanapun juga. Karena barang ini sebahagian besar sudah terpenuhi dengan barang yang riba. Nah, riba inilah yang akan membahayakan kepada manusia. Inilah di dalam bagian syar'inya. Belum terhitung lagi di dalam bagian hakikatnya. Karena akibat daripada riba itu, seluruh amal perbuatannya tidak diterima oleh Tuhan. Haji nate diterima, puasa nate diterima, zakat nate diterima, sidgah nate diterima, sebab terhalang dengan barang yang riba tadi. Sekarang bisa diambil satu contoh. Tanda kita sekalian suka memakan barang riba, kita punya hati adalah dalam satu hati yang keras. Satu. Kahiji, urang teu bisa nganyahokeun kana kasalahan diri urang pribadi. Poek na mata hati urang teu nyaho kana kasalahan urang, ieu teh karana ainul basirah urang terharang dengan barang yang riba. Kedua, walaupun dia tahu dan diberikan tahu bahwa ini barang haram dan akibatnya akan jelek, malah kita tidak percaya. Malah ngomong orang teh, atuh kulan ai kudu sagala haram na manahakan. Daripada menerima, ini akibat. Nu matak cek Quran sebutkeun fahyakal hijarati au asadu qaswah. Hate jelema saperti batu atau leuwih teas tibatan batu. Urang saharea ayeuna jelema anu tukang berdosa. Sugan hate eta ngalokotoy nalangsa nyeri ati, kumaha pibalukareun jadi jalma dosa. Ih, da teu naon wangkreng we geus. Malah leuwih wani. Itu teh akibat hakaneun darah urang akibat daripada barang riba. Sehingga diri tidak menerima kepada kesalahan dan tidak merasa rugi diri karena menginjak kepada kesalahan itu. Mangka sabab eta banyak hal-hal yang perlu dipertunjukkan. Nu matak ayeuna jelema kurang kanyaah, jelema jeung jelema akibat tina riba. Ayeuna jelema teh di mana-mana keur kurang kanyaah. Malah daripada loba kanyaah kawelas kasih, malah kabeh hayang silih jiret. Sumona dengan jeung deungeun. Ih dulur jeung dulur ayeuna mah. Malah kadang-kadang bapa jeung anak. Anak jeung indung bapana. Malah kadang-kadang rakyat jeung pamarentahna. Malah kadang-kadang pamarentah jeung rakyatna sabenarnya sudah tidak sifat welas asih di antaranya. Itu akibat makanan riba. Karena riba itulah yang akan membawa kejahatan. Mangka sabab eta urang saharea sudah bener-bener waro. Hartina waro, urang berhati-hati. Mana barang yang halal dan mana barang yang haram. Apalagi ayeuna di pasar-pasar, di kampung-kampung, waduh sudah penuh. Boleh minjem uang kepada saya, asal berani memberikan renten 10%. Bunganya 10%, 15%, sampai 20%. Karena kalatnya pikiran manusia. Tidak ada pertimbangan baik atau buruknya, walaupun sampai di mana beratnya bunga atau renten tadi diambilnya. Nantinya bagaimana? Saya perlu modal. Barang renten dimodalkan, bunganya lebih besar mayarnya. Keuntungan tidak begitu besar, sedang makan tiap hari. Tiap hari mesti membayar bunga atau renten. Tiap hari mesti makan, modal mesti kecil. Akhirnya modal habis, hutang tidak membayar, rentenya pun gua tambah besar. Sedang kalicikan si lentah darat tadi, uang renten yang tidak bisa dibayar itu dimasukkan menjadi modal lagi. Kalau seandainya kita pinjam uang 10.000, mesti membayar 10%, berarti 11.000 mesti membayar. Kalau yang 1.000 ini tidak bisa membayar dalam bulan ini, yang renten 1.000 tadi dimasukkan lagi menjadi modal.
jangka 10 tahun sudah menjadi 20.000. Ya terpaksa dia mesti menjual kekayaan yang ada. Tapi karena kalap dan matinya pikiran, pertimbangan tidak dirasakan. Tabatur mah kusab sangat warok berhati-hati salilana amal perbuatan teh ditaliti dirasakeun mun barang dahar teh. Malah baheula ge kuring keur ada apiknya, aya nama cawurik. Lamun keur ada apik mah kieu. Lamun kuring aya nu ngirim atawa dahar mah dahareun rak rasa dahar engke puting dirasakeun. Lamun aya sare leuwih ti biasa mimiti sasari, waduh barangkali tadi siang memakan barang yang haram. Sab ayeuna sare luar biasa ieu tunuhna. Sab akibat barang yang haram akan membawa kepeluhan. Tiap barang yang haram akan membawa mati pikiran. Tabareto mah keur ada budak sangat ditaliti. Itu kejadian barang akan poe ieu rupa ieu, bagaimana nanti malam? Apakah banyak bangun? Apakah banyak eling? Apakah banyak semayang? Atau ayeuna nyaring nama ngan ibadahmu? Itu juga terbawa daripada barang yang riba. Satu bermacam-macam dirasakan beri pribadi. Tapi ayeuna mah karena sudah penuhnya barang riba itu sudah sangat sukar dipilihnya. Bagaimana barang yang terjadi? Baku nama ini mah sahariat teh nyata rek caduk rek waduk asal barang akan we nama capruk tanpa pilih bulu dan pemikiran yang sehat mulkun hukum agama. Tanu matak ayeuna ilahi ana jahilu fi ilmi kapakai pala aku nu jahilan jahula fi jahli. Rek kumaha atuh abdi Gusti pi bisaeun pinter. Da puga abdi langkung ti payun ditutupan ku kabodohan ti Gusti. Rek kumaha abdi Gusti pi bisaeuna bener, da puga leuwih ti hala abdi ditutupan ku tutup-tutup kapupuran anu ti Gusti. Moal tiasa. Kusab ayeuna moal tiasa abdi ngalaan, kan eta tutup-tutup Gusti, ayeuna komari deui terserah atuh ka Gusti. Dan nu ngadamel abdi teh Gusti, anu neuneu oge Gusti, baik buruknya abdi ge kumaha ceuk Gusti. Nu matak tadi diterangkan jahanat tadi dibacakan wajingan naon cenah make jeung map kudun teh miskin pun tapi ada makudan ya ibnu Adam ya miskin kunta fil Adam mafkudan pamandal ladhi soyyaroka nuskhatal wujud ilal karim wujud mandal ladhi abrojaka min alamil ghaib li alami syuhud mandal ladhi istangkodaka min zulmatil kufi ila nuril iman mandal ladhi takapara bisunika ilal karimil manan pakun muti'an lillahi takun abdahu haqqo. He jelema-jelema anak Adam cek nu nyarita teh anjeun teh miskin kaayaan anjeun teh keur eueuh keur mah eueuh ti weuna dieuweuhkeun deui nya beuki moal aya pamandal ladhi sayara kanu sata wujud nasaha dat anu ngajadikeun maneh tina eueuh kana aya nasaha dat anu minterkeun tina bodoh kana pinter nasaha dat anu bisa ngabenerkeun tina salah ngan hiji-hijina Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Keur mah urang bodoh dibodohkeun, ditutupan ku kabodohan atuh beuki bodoh. Ti aya tutup-tutup bodoh nu pangkuat-kuatna iwati tutup-tutup bodoh nu damel ku pangeran di awak urang. Mun eta mah tutup-tutup bodoh ku pangeran dicabut, urang teh moal jadi jalma bodoh. Lamun mah tutup-tutup kesalahan ku pangeran dicabut, urang teh moal jadi jalma salah. Tak kusab kabeh komali kepada Tuhan, pakun muti'an. Diayakeun maneh tina asal eueuh kana aya. Sehingga urang dari nuskhatal wujud. Roh urang teh nuskhatun min nuskhatillah. Nuqtatun min nuqtatillah.
Sehingga urang aya di dunia ieu. Ieu teh kabeh karena takdir pangeran. Kusab urang diayakeun ku pangeran tina asal eueuh, sarta dilengkepi nikmat jeung amanat ti Allah nu sakieu loba, maneh teh ulah rek gagabah atuh. Ngagunakeun eta nikmat nu Gusti pasikeun ku Allah ka diri maneh. Sabeda teh barang nu batur. Ngaranna ge amanat. Boga jasad amanat, boga roh amanat, boga hakaneun pakeun rezeki amanat. Naha amanat tatur ku maneh make dihianatan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Bumi langit jeung saeusina kabeh Allah nu kagungan. Nah ku maneh dipake taat atau dipake maksiat, kabeh baris aya perhitungan sabeta teh kaboga batur. Nah, amanat ti Allah, lamun ku urang dihianati, tangtu Allah baris ngahukum ka diri urang pribadi. Ku sabab kasalahan urang sorangan. Para saderek, dina munajat anu kadua, ilahi ana faqiru. Ana jahilu. Fi ilmi pakai pala aku nu jahilan jahula fi jahli. Kajenting Yusuf jadi ajengan boga ilmu cek caritana. Tapi tetap kaajenganan Yusuf tau jadi teh henteu bisa ngalengitkeun kana kabodohan dirina nu asalna. Tetep teh bodoh. Nu matak ayeuna ilmu nu aya di jelema lamun teu meunang widi hidayat ti pangeran teu bisa nguasai ilmu ka dirina pribadi. Nu kuring minang didongengkeun. Lamun aranya nyaba ka Jakarta ka Bandung, di mana paling ian? Di Wanaraja. Di mana paling ian? Di Boyongbong. Kuma caket kajeng kantenan kuran saban minggu. Caket kajengan. Ajeng-ajengan mah cantang tu caket. Da kuring ge nu mawa ajengan encan wawu. Kuring mah mawa ajengan. Daya ajengan mah hukum. Ajengan mah ilmu. Da kuring jeung ajengan ge encan wawu sabenerna nu sabenerna. Sablamun kuring geus wawu bener jeung ajengan teh da moal kieu kalakuan kuring teh. Tangtu kudu leuwih alus. Tapi urang sok dieun kamegahan. Atuh kontenan sareng ajengan abi teh sadidinten. Jeung ajenganna jeung Yusuf Taujirina. Lumujeng usia ya patut. Tapi jeung ajenganna mah atuh kade. Lamun Yusuf Taujiri jeung ajengan nu dibawa, nah bener kitu atuh kalakuan teh ulah kitu, da ajengan mah teu marentah kitu. Ajengan teu marentah kitu. Da ajengan mah ilmu, ajengan mah hukum, ajengan mah parentah berupa larangan jeung parentah wajib atawa sunah. Itu ajengan. Nu matak lamun ayeuna teh sarea para ajengannya, urang geus bisa nurut ka ajengan nu aya di urang, dalin kudu kieu urang teh atuh. Hirup urang teh, aduh bener eta ajengan, geus mawa ka ajenganana. Atuh darek nerus bumi, rek ngapak mega, nobros ka langit gahayu. Lamun urang geus turut ka ajengan. Tapi ajengan urang karek dibuka dina kitab. Bangsana urang ngode salat panya. Lamun urang keur salat tara dibawa ka sawah. Tapi sagala nu aya di sawah kabawa ku urang keur salat. Lamun urang keur salat tara kabawa ke pasar. Tapi naon nu kapangi di pasar keur salat kabawa. Wae mistina mah salat teh bawa ka pasar. Salat teh bawa ka sawah. Salat teh bawa ka kota. Salat teh bawa ka bioskop. Salat teh bawa kana pertanian ka pedagang. Salamet lamun kitu. Tapi urang teu kitu. Beut sabalikna. Lain salat nu kabawa kana dagang, tapi dagangan nu kabawa kana salat. iPad teh atuh salat ngitung untung jeung rugi we jeung kamananeangan barang teh jadi. Sagala pikiran kabeh dibalikeun kana barang nu saluareun salat. Jadi urang encan aya konsentrasi, encan aya pangerahan tanaga. Lamun urang geus aya pangerahan tanaga, sakumaha omongan urang janji ka pangeran inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tah eta bener. Ayeuna urang bener lamun geus kitu. Lain urang lain salat mawa sawah, lain salat mawa pangkat, lain salat mawa duit, tapi duit nu mawa salat. Kusab duit mawa salat atuh nyaho. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cek salat itu haram. Mawani.
Cek salat itu riba moal wani. Cek salat itu nu batur moal wani. Cek salat itu larangan moal wani. Sabab tiap-tiap salat kabeh inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi saburang mah enak salat encan dibawa ke pasar, malah di pasar dipakai ngebon ngawadul, dipakai ngebon ngalah ngarinah, dipakai bermacam-macam jalan anu matak ngarugikeun ka diri urang pribadi. Anu matak ayeuna saya ya, sabisa-bisa urang ayeuna kudu bener. Nyata benerna urang teh sing yakin yen sagala pangartian anu aya di diri urang encan bisa menguasai pengertian urang karena segala kebodohan urang. Dari mata mah bodoh saja. Mata bodoh, celik bodoh, leungeun bodoh, suku bodoh. Baru pinter celi mata, lamun si celi jeung mata geus dikuasai ku ilmu nu aya. Ah, da teu meunang diragap cek agama ge, cek ilmu ge. Ulah. Da teu meunang di dieu, ulah. Teu meunang di denge, ulah. Teu meunang di lempangan, ulah. Teu meunang diciptakeun ieu mah, ulah. Itu berarti urang henteu nangtung dina pakai bala aku nu jahilan jahulan fi jahli. Sabab eta mah geus terbalik. Kabodohan urang geus ditutup ku kapinteran. Kabodohan urang geus ditutup ku hidayat. Lain hidayat katutup ku kabodohan. Tah urang eta keur meunang hidayat ya. Saarea ge nyata hidayatul bayan keur meunang penerangan. Tapi penerangan tadi sabab di badan urang geus ditutup ku kabodohan nafsu, ku kabodohan syahwat, sehingga hidayat tadi teh jadi obor ka urang pribadi. Keukeuh we. Poek deui, bingung deui, salah deui. Da oborna dipareuman di tengah jalan. Kunaon mana pangna pareum? Pangna pareum teh kalinih. Kalinih kunaon? Ku syahwatul bahimah. Akal urang pertama ibarat seperti obor atau seperti baterai. Akal teh ayana teh dina jantung. Barang anu dicaangan ku akal teh dimag. Ya mun-munan. Dina mun-munan ieu teh aya disebutna hisul mustarok. Sagala pendapat nu kadeuleu ku mata, nu kadenge ku ceuli, nu karagap ku leungeun, nu diomongkeun jeung dirasakeun ku letah, nu katincak ku suku, kabeh berkumpul dina dimag. Tadi itu sabaraha gudang pendapat. Lamun akal urang nu aya disebutna qalbul fahmi teh henteu tertutup ku syahwatul bahimah, ku sifat kahayang kahewanan, mangka nur akal tadi baris nyorot kana dimag. Ngebrak, aduh tadi teh manggihan nu kieu ye. Ditengan, naon sababna eta jelema cilaka. Naon sababna eta jelema bagja. Tah si akal teh nyorot terus. Si aya nu basirah urang ninggal tah. Karena segala pendapat-pendapat akal anu keur disorotkeun kana dimag urang tadi. Waduh geuning cilaka teh kieu. Jadi selalu jelema anu akalna hirup nurna nyorot kana dimag ngabogaan lamun tukang dagang teh mah buku balance. Hatina buku balance teh lamun tukang dagang, hiji buku catatan rugi dan untung. Tanggal sekian, bulan sekian mengenal rugi. Sabab rugi begini. Bulan sekian, tanggal sekian mengenal untung. Karena ini sababnya. Tak urang ge bangsa kitu. Lamun urang ayeuna akal urang hidup dipenuhan dengan ilmu hukum, mangka si akal tadi mempunyai satu sinar cahaya anu menyorot kana dimag. Dimag ieu teh satu pangumpulan segala pendapat. Tah eta teh katanya we kabeh ge. Tapi lamun ayeuna tah ieu teh paehna kunaon? Cek Quran sari gosikin ida waqob. Lamun syahwatul bahimah hayangna kahewanan syahwat teh. Boga kahayang nu bersifat sato anu geus mendesak dibakar ku nafsul amarah. Tah eta teh nimulkeun satu haseup anu sangat mulek. Mulek di jelema teh. Tamku mulekna haseup panas nafsu jadi ayeuna sisi nara akal anu nyorot ka dimag tadi kahalangan jadi mega atuh melempem. Dedeleuan teh kurang waspada nu matak di urang loba poho. Sabab ayeuna
nul akal anu nyorotkeun kana dimag tadi geus loba katutupan ku kebuna syahwatul bahimah. Atuh poek weh, aduh manitu laleng abdi teh kulan. Kapoekan abdi teh. Kahayang gede, akal butek, tutuna tunggu di parut cadang dilumpak. Sabab akibat akana geus teu bisa neuleu naon anu terjadi nu didapat ku manehanana, hukumna juga sudah mati, kamauan begitu besar. Baru dia ngabogaan syahwatul bahimah. Cilaka maru salamun geus kieu. Kusab eta para saderek. Dina kahayang nu perlu dijaga. Sabab baik buruknya manusia tergantung kepada himah. Apa yang dihimahkeun? Naon nu kahayang sanyana? Eta jadi dorongan yang paling terkuat. Jeung eta tutumpakan urang anu paling cepet. Ayeuna urang ka Garut. Hayang ka Garut. Sabenerna urang ingit ka Garut teh lain tumpak mobil, numpahkan ka hayang. Da kajenting loba duit, tapi lamun teu hayang bisa tumpak mobil. Teu bisa. Ta sabenerna pisan mah mun dipapai-papai, urang teh ingit ka Garut teh tumpak ka hayang urang sorangan. Rek ngabelaan ka hayang nu aya di Garut. Baru urang tumpak mobil. Jadi sabenerna lain tumpak mobil. Da masih eueuh mobil oge, lamun ka hayang kenyeng mah dan teu make peduli mobil, jalan terus. Ngan ayeuna sabagi badan pelaksana jeung mempercepat kabeneran aya mobil. Keur numpakan ka hayang aya mobil leuwih cepet. Masih eueuh ge mabulung teu lempang terus. Sabab ayeuna rek ngabelaan numpakan ka hayang. Ta ayeuna ka hayang urang. Mana ka hayang nu bener, mana ka hayang nu salah. Adi dieu ka hayang nu kudu waspada. Lamun bae urang ayeuna himahna ka hayangna dina salah, mangka segala kahayang tadi akan membawa kepada kecelakaan. Tapi lamun kahayang tadi bener, mangka kahayang tadi akan membawa keuntungan. Bisa lancar atau tidaknya kahayang tadi tergantung kepada pengenali akal. Lamun akalna sehat, memegang hukum, mangka si syahwat tadi akan bisa dikenali dengan hukum. Apa kesing pikiran kumane? Papatahan terus tak akal urang. Kieu cukup hukum kieu baru karan teh kieu, geuning tu batur ge nu kitu teh kieu. Paling satia dia akan melamatkan tercapainya kamuan yang salah tadi. Tidak begitu cepat. Tapi lamun ayeuna si akal tidak bisa mengenali kepada syahwatnya, maka syahwat itulah akan lebih cepat larinya. Lebih daripada sesuatu. Karena eueuh nu nganali, eueuh nu ngadalian. Ta ayeuna urang di kadalian ku akal, akal urang di kadalian ku hukum. Baru ayeuna si syahwat tadi bisa kendor atau bisa musnah sama sekali. Sabab dikanali kuda nu lumpat sakumat tali, tapi mun kadali na make kadali cucuk mah. Lumpatna tidak begitu cepat. Jeung dina lumpatna teu matak ngaruksak. Sabab ayeuna lumpatna aya di jero kahalusan. Tanu matak ayeuna perlu Quran didawuhkeun inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Quran diturunkeun dengan bahasa Arab jeung ka bangsa Arab supaya maraneh kabeh pada maham, pada mikirkeun kepada ayat-ayat itu. Sasunya paham menjadi ikhtiar, memilih mana bener, mana salah. Akibat zaman nu bener baheula kumaha, akibat zaman nu salah kumaha. Urang baris waspada. Karena akal urang sudah mempunyai satu pertimbangan yang sangat luas sekali. Nyata pertimbangan akal nu make hukum atau make hakim syar'i. Make hukum syara. Karena akal urang sudah mempunyai hukum syara, maka tidak akan lekas terjerumus kepada jalan kesalahan. Para saderek, eta dina munajat batur mah nu sakitu waktu beak beurang peuting dipakai ibadah, tetep hirupna ngangtung dina tadarru. Tetep hirupna di rumah sasalah, rumah sateu boga, rumah sabutuh ku pitulung Allah. Dina setiap saat ngaduana ka Pangeran make sifat tadarruan wa khauf. Ya, sifat tadarru jeung sifat khauf. Nyaeta karana rumasa
yen sagala kapinteran nu aya di dirina henteu bisa nguasai kapinteranna kana kabodohanna. Sabab leuwih ti heula manusia ditutup ku kabodohan daripada ku kapinteran. Eta ge kalaban nangtung dina sabakot rahmati bigodobi. Sabakot rahmati bigodobi. Miheulaan kawelas aing kana kaamek aing. Kana bebenu aing, kana siksa aing. Tadi dia pisan pangeran mah nya leuwihna teh samemehna Gusti Nu Maha Suci maehan ka jelema. Jeung samemehna manusia disiksa engke di akhirat dibere heula hirup nu panjang jeung dibere heula panerangan anu luas. Apakah sadar atau tidak? Itu sabakot rahmati bigodobi. Ramena pengajian kieu. Itu sabakot rahmati. Samemeh datang siksa. Ayeuna pengajian di kampung, di radio, di macam-macam. Eta teh sabakot rahmati bigodobi. Lamun ayeuna panerangan samimkin ceuyah di mana-mana, tapi jelema teh aya parobahan, eta teh hiji tanda yen siksa Allah geus deukeut kana baris datang. Peringatan geus dicukupkeun mempertunjukkeun kasampurnaan sifat Rahman Rahimna Pangeran. Apa saderek? Dina bagian anu katilu, ilahi minni la yaliku bilu umi wa minka ma yaliku bikaromika. Hai Pangeran abdi, sagala kecelaan abdi nu pantos tumiba moal bisa katutupan ku naon bae oge, angin bisa katutupan teh ku sabab kamurah asihan Gusti. Lamun Gusti geus nurunkeun kaakbaran pangampura jeung karidona, baru kecelaan abdi Gusti bisa katutupan. Salian tidinya mah kabeh ge moal aya. Moal aya nu bisa nutupan kana sagala kecelaan kagorengan abdi. Tak kumargi sakitu karena sifat karimna Gusti. Karena sifat hilimna Gusti. Karena sifat jamaahna Gusti. Karena akbarna rahmat Gusti. Abdi mohon ka saira Gusti supaya nutupan kana segala kacelaan, kahinaan, kabodohan abdi ku ditutupna ku pangampura jeung karido Gusti. Saega Gusti teu uninga deui yen di urang aya kasalahan. Jadi sailana jama-jama nu geus marifat ka Pangeran sailana sok nyacan kana dirina. Ada nu geus minang ku kuring diterangkeun. Nurutkeun cek ajaran hadis, tuba liman sagolahu aiba nafsi. Pangbagja-bagjana jelema di mana jelema geus katungkul ku nganyaokeun kasalahanna pribadi. Lain katungkul ku nganyaokeun kasalahan batur. Sareta mah geus lazim. Tiap jelema geus sosok nyaritakeun kasalahan batur, sok poho jelema kana kasalahan dina pribadi. Malah dirina keur nalika ngagorengkeun batur asa jadi jama nu pangalusna didinya cilakana. Tak urang mah entong sangaja nyarit disangaja atau tidak ulah rek nganyahokeun kasalahan batur. Sungona diupat dicaritakeun ulah. Tapi lamun batur manggih salah dengan jalan sapintas lalu urang keur ngaliwat nanya nu salah dirinya tempatna amar ma'ruf. Ulah sangaja ditalungtik ditenan neangan kasalahan batur. Dilarang ku agama. Tapi urang selalu kudu nalungtik sagala kasalahan jeung kakurangan diri urang pribadi. Lamun urang ayeuna malah diterangkeun di handap dina Al-Hikam alus keneh jama-jama nu menta ka Pangeran hayang diawaskeun kana kasalahan dina pribadi, tibatan jama-jama nu menta ka Pangeran hayang boga karamat jeung maunat. Nu hayang meunang kaunggulan. Naon sababna? Sabab tina karamat jeung maunat mah kadang-kadang sok ngadatangkeun sifat poho. Saengga akhirna jadi ujub jeung takabur sifat nu panggorengna. Tapi lamun urang dibukakeun ku Pangeran bisa awas diri urang kana kasalahan di urang pribadi. Jauh tina sifat takabur jeung ujub, malah sayeuna ngarasa nalangsa jeung ngarasa prihatin sieun teuing teu meunang ka dieu jeung pangampura Allah.
kusab geus loba kasalahan nu kanyawan. Anu matak aus keneh jalma nu menta ka pangeran hayang dibukakeun nyaho kasalahan diri urang pribadi, tibatan jalma-jalma nu menta ka pangeran hayang boga karamat, hayang maunat, hayang loba duit jeung sajabana. Asap eta mah kabeh sok jadi panghijab. Anu matak Al-Hikam memberikan pengajaran ka urang saharea supaya urang karena urang nyiar ilmu nu tadi geus diterangkeun dina bab dikir soal dikir dina ieu hadis sengaja dituliskeun anu perlu di dieu kuring diterangkeun dua perkara. Dina alam nu katukang pernah kuring nyaritakeun ka aranjeun yen maca salawat diberjamaahkeun lain bid'ah malah alus jeung eta teh termasuk hadis takriri atawa hadis sukuti kalawan make sajarah hijrah Kangjeng Nabi ti nagara Mekah ka nagara Madinah. Waktu datang Rasulullah ka nagara Madinah disambut dengan ribuan sahabat lak istri jeung pamegat kolot jeung budak membacakeun ta al-badru alaina jeung satulina. Di dinya aya bacaan salawat Rabbana sholli alaman halapil khairil biqai. Rabbana sholli alaman halapil khairil biqai. Rabbi parhamna jami'a bi jami'i sholihati. Jadi maca salawat diberjamaahkeun rame-rame tidak bid'ah, bahkan sudah diberikan contoh oleh para sahabat serta Kangjeng Nabi nyaksi lain dengan larang malah mesem. Cek jelema nu ngabid'ahkeun aya zaman jumeneng Nabi mah wajar cenah. Mun datang cenah ka Tarogong disambut dengan wajar. Mun datang cenah ka Wanaraja wajar. Kapan Nabi sudah mati? Kalau sudah mati masih terus dimarhabakeun, masih terus disambut. Kapan itu teu wajar? Itu karena terlalu tolol. Tolol dalam pengertian dauhan Allah wa kadzalika ja'anakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jeung aya nu jadi rusul alaikum ka maraneh kabeh syahidan nyaksi di dunia sampai akhirat. Ai pangeran mah innallaha ala kulli syai'in syahid kana segala perkara nyaksina. Tapi Kangjeng Nabi mah hanya kepada umat mana yang baik mana yang buruk. Mulai dulu sampai ini hari sampai kiamat terus nyaksi. Dari mana? Kita punya daripada ayat wa yakunar rasulu alaikum syahida. Saja batik itu pendapat Imam Maliki. Imam Maliki imam kedua sangeusna Imam Hanafi. Imam Hanafi pupus lahirlah Imam Maliki. Seorang tabi'in. Anu anjeunna pernah ngaos hadis ka tabi'in 300 jalmi. Ngaos hadis kata tabi'in 600 jalmi. Jadi guruna ngagurukeun hadis Imam Maliki hampir ka 800 tabi'in. Tah anjeunna lamun rek ngajarkeun ilmu hadis, ngajarkeun ti bumina sok nganggo dangdan papakean anu sae. Papakean nu pangsaena dianggo. Tuluy diangseret ku minyak-minyak anu seungit. Malah ku putrana, ku guruhana jeung saya santina nabaya angkat ka mana saira teh ngagining luar biasa. Jeung nganggo seseungitan. Anjeunna ngawaler kaula rek nguruk hadis. Nah sama make gining-gining teuing. Kapan kami teh rek masamuan jeung Nabi. Perlu ku kami dihormat. Setiap kami nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi berarti kami masamuan jeung Nabi. Bi ayyi maqamin wa huwa hadirun bi ayyi maqamin Umatuina yudgaru fi badan